liter setengahan lah 3 liter setengahan saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sehingga deh abeh mantep ya ibadah ya ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini zakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ye sok jadi haharuan batu dan ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atau ngising mah deh bandem di hanap lah zakat mah lain deui macam-macam ibadah ada kos kitu tadi mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantap dek balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kula nu dek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya dia mau diceritakan masrok zakat dasing bener lantaran ayah hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihela segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu aja salah akhir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilok ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah isaralah bae ieu keur carita ngaji tadi mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai di Bere Samarenda menang di zakat kadeja ngarenjak betungtung nama ini kudu jelas mustahik zakat atau ada 8 nah fukara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kula mah teh naon nyaritakeun ngaji teh kos kitu ngalah teh kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya badan amil zakat ditampung mantep gue ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin mantep jasa udah sok aju salah guna dek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae malah mah yang tamer 2 deui nya nama hayangna ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan deh beda ada sosial usege ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ya sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun di haharuan supaya mantep ulah sieun di haharuan supaya mantap ibadahna aduh cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh nih uang rokok aja ya tuh ini mah buat RT aja saya ngezakatnya nanti di Jogja udah itu tanggung jawab saya urusan saya cek RT teh entar di sono enggak ngezakat di sini enggak ngezakat urusan gua itu mah mau ngezakat mau enggak itu urusan gua ke neraka gula gua ya cerita ibadah supaya rapi
supaya orang mantap. Orang kan kayak aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos itu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta tuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos itu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah sama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah Masya Allah karim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib didapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu tukang itu mah tunang itu ngaranna dagang hadam urang tukang malukun henteu ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadap wajib urang urang miskin pamajikan urang kaya pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang kemudian urangna miskin teu kudu zakat babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan do ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta ya aing lu dipencet jalan keluar duit tai aing keluar itu boga kata pamajikan kak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah ka yang zakat ti siap bager suku tu kula teh asa aga satu tah jadi geus mere anak dizakatkeun kos kitu teh kayana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dinapakan ku urang urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot teh kawajiban urang jaya bapana ieu iya supaya jauh supaya kayak orang bolak balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ke salaki jadi ke pemajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah jadi aya parati sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya Kanjeng Nabi mangkai abiduhuli Ramadan sajelma nu bunga biasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan Haramahullahu jasadahu alan nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bunga doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bunga doang can puasa can naon. Can puasa can naon bunga doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bunga mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya iya kabehan siya bunga tante ya asupna bulan Ramadan nggak dibejaan ku kiai nak bunga mau ditanya mak naon sebab nanu mentak bunga eta ngabuburit rame di Citra Masya Allah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabola buukna beureum sabola eta bae taresep jasa aya nu lain kita yang ngejalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing lain naon bukana doang aduh asana kumaha rujak di dia sirup di dia kopi di dia susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang tah bunga teh aduh macam-macam lain udah urang mah lain aing bunga puasa teh sahur doang sahur kunaon ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan kok main jadi itu nikmat jasa sahur ayah tapi ayah nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon cilokna heubeurang eta bae nyawa maghrib ambo paraja Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah
Memantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho kana kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung uncat coba. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah bisa ngahampura dosa lu geus jeung uncat. Kakarak wi mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa, di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu, ku urang nanya naon kebutuhan, dicumponan ku manehanana bahkan diliwian, bahkan ngajanggihan di manehanana ieu maka karak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah, mudah-mudahan kula aya milik asana ka ditu nama ecak dibuktikan ku nya unggal bulan mere nya teh di hareupeun mah kieu ka mana nya Pak Haji mah eta teh tah di arep-arep sebab bunga. Aya lu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beuleuh tadi aya nu ka dinya dengan mau cerik doang. Mau cerik ka dinya teh. Kunaon penta tuluy singjakeun anak deuk asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kumaha minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun deuk datang deui teh beja ka pamajikan, beja ka haji eueuh kitu. Eta tamu teh macam-macam. Yuk keur carita jelema nu teu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae takos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok bara-bere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun kadatangan timpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan timpro teh sebal lantaran timprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati ke telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok itu tah bupati eta di Lampung tah mau ke situ menang niru di dia di Jakarta. Jadi kos kala itu kuari mah tah baheula mah lamun di sakolahan datang penilik buah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran deuk dibere ilmu, deuk dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah penilik datang ka sakolahan nya minta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja atuh di dieu ge diteruskeun ka itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi tebunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu merengket irisan. Tungtungna manu kita kena orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karena itu ya seuri heueuh meureun tah ka jeung kumaha. Guru kan seuri guru kan guru. Tetep kali berlain dari. Nu beres. Mudah-mudahan klien pengajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro deuk kadatangan bupati atau atasan, boro-boro deuk kadatangan timpro, boro-boro deuk kadatangan penilik, ya bawahan teh sangkilang murid deuk kadatangan guru nirisan. Murid deuk kadatangan guru nirisan. Emang kunaon? Guru bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari deuk datang deuk embe asana ieu. Ieu guru kan kitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah, biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nya mah jejes dareuh. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Eta teh bunga kata itu teh. Aya teh guru bae ge salah, guru ngaji bae ge salah, kiai bae ge salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga deuk kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndeuk ngundang mubalek bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih?
itu deh kumaha ilalakon aku bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai, gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka bawah. Untung nama ambalaya kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngan ieu mah preman bersorban. Lamun di itu PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah Subhanahu. Atribut na bebas dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga sebab kahiji bisa ngaleulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masyaallah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin teu bisa dirantai. Para rese jasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Udah disebut-sebut sebab lama terus ke istana jurusanana menentukan wewanan. Aduh, Masya Allah di urang sabaraha ranteun kok biasa. Tuh rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantena. Bebeja ke kula siap kula pangodokan aya kene. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng-nong. Ya teu nyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ka bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Ya, dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat keneh, pan cenah setan dirantai. Nah tuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit kapuri teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pada ada setan tang gitu ngaranna. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja. Nah, adapun anak buah nama lah tapi anak buah sama. Jangan diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buah nama. So masalah lamun raja mah dirantai bener-bener nu ditengkel kayu. Nu di naon guha dirantai anu di laut di batu anu ditengkel caringin roboh tanggal caringin dirantai macam-macam. Aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa. Kerajaan mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirantai teh lamun urangna puasana rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna. Bisa kitu supidati sayatin wa mawatu jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Bulikat abwabun nar. Lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueuh nu bakal ka neraka. Tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal blah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa.
nomor kedua bisa ngarantai setan jeung jin, nomor katilunan bisa nutupan neraka lawan neraka ditutup kabeh palam yusamina babul oh hiji lawang-lawang acan nu dibuka, nomor kaopatna putih hatta babul jannah lawan surga dibuka dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan ayah hiji lawang sumiryan babroyan la yadkhulu moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu para bahasa hungkul jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan dalam mana bae silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan nah aya babur rayyan memehna di dinya disariakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus hayang nginum naon dahaga setik-setik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar di neraka anu mestina disiksa ya ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehna bisa dikasorgakeun bebas tina neraka ya Allah mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang agungna bulan Ramadan maknya urang hendak dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rujang Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teh ngomong teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu eber di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawin matoloran teh ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntungan gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jakabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapak minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama ieu adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun tah kitulah nu mantak wayahna nya komun boga pemajikan dua mah nya boga pemajikan dua mah wayahna aduh kaji gitu kumaha kowe bingung bae aing minta hampura ka mana nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa Masya Allah nah cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan percaya artinya percaya tasdik lemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah puasa teh siap jasa lemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah geus pokona mah eueuh dosaan eta jelema asal siap lemah urang malain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae polisi tamtama prajurit dititah ku komandan siap dan saya lakukan perintah dan abdi gitu kene dititah ku komandan siap dan kita puasa tidak siap loh waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap bapak saya laksanakan dititah ku gubernur siap awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duit siap taronya siapa siap teh diperintah ku jelema mah siap dam tapi diperintah ku Allah tak itu make baret beureum di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu tidak ku Allah teh siap ya kita ulah korupsi teh tapi ku komandan mah siap dam Masya Allah eta mah deureut pimpinan ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang urang bojong hiji waktu bulan puasanya ada kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot ka ieu mohon sabaraha eta balik oh sakumaha ditanya ku dan Ramil berapa dia balik ya dihitung bae hitung bae di mana bae gori eta jadi mana di itu ada tengah bulan itu baliknya atuh baru naik ka hitung mah ya kan ke kamar ya naon kamar di kamar nyana bubuka lu kolotnya udah bubuka cari bareng di bari bulan puasa dia itu balik sekalian kesempatan kumaha teh jangna siap dan apa kira-kira dititah kudu kolot sieun jasa siap dan keneh bae kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteung ngadayut kumis nama blang jenggotna sempong neangan warteg nu teu kadeulean suku
Masya Allah. Coba dele ke urang aya budak detik umurna kekarak 89 tahun aya nu kuateun puasa, nu 10 tahun kuateun puasa, nya teh dilatih teh ku indungna, nu 11 tu 12 tahun geus pogoh loba jasa tama SD ieu. Ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Jadi pasal kami teh nu kitu teh sama dina aya na ge tama kiriman ti Cikupa tama. Eta ya Allah, mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae Ki Haji titah kuno kolot siap dan jadi tidak puasa mah lah. Masya Allah, iyalah lamun teu imanan wah isaban maka rasa gede Ramadan tuh. Jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan, bahkan ditambah deui la khulufu famsa'im atyabu indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih tibatan ambeuna minyak misik. Masya Allah, coba deh bulan puasa ambean sungut bandingkeun jeung minyak misik, coba deh ieu ka Kanjeng Nabi pernah diambean jah henteu jadi mah bau kadal. Ringanan Allah indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski tibatan ambe minyak misik. Ieu seungit malaikat yang ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa malaikat. Masya Allah, bisa komunikasi manusia jeung malaikat, model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ya. PKS bagus dipercayain kawali Allah, Wahabi itu dipercayain kawali Allah, nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah, ka Syekh Abdul Qadir wali Allah, kege nyana ye bakalna ye ngusuk ku panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah, sementara ku wali loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia tabak-tabetan ka dieu. Ih, ulah lawon emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh. Kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia jeuna. Ah, ieu kuaripan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dieu ge termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. La khulufu famsa'im atyabu indallah min rihil misk. Ya Allah. Lisa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika urang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu. Nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ge Junaid Cikupa maju. Abdi Pak Abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Ned. Iya Abdi buku baradau hirup Ned lalu bawa omong ayat tulisan Nabi dinya Junaid pan tenang amat Ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa di mana iman Ned Cikupa azo kapuri citra teu pernah tadi ngan ngutus doang paling amplop oh jarapi ieu mah puasana nah maju bisa digali langsung ke kaku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kabeh nu urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah oh jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari mah moal bisa. Itulah kegagahan bulan Ramadan menu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalamatan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka surga. Gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulia jasa. Mudah-mudahan orang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakan puasa di bulan Ramadan. Intinya orang menang ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di bulan-bulan tertentu boga katangtuan wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Unzilat at-Tauratu li sittin baina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di thamana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan di 24 Khalq min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Ditilapkan antara 25 dan 27 nomor tabarna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amplop jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah iyalah urang ngadengekeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhan nas قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه أجنه وشهر المواساة وشهر يزاد ابتسام رزقه من فكر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak teks ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ieu nu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis. Mantak bisa didengekeun ku urang. Kuari ieu nu ngaji mungkin 1000, 10.000, 20.000 mun ditanya ka urang saha nu talar balik kabeh atuh. Haji nyana malik deui ka kiaina. Coba kiai talar teh henteu. Semua lain. Gitu lang mangsa kiai aya bae. Ngan engke cek mawa HP di imah going dia. Kayak kapanggih ke di imah. Jadi kuarina mementingkeun elektronik batan otak. Dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadenge teu pernah poho. Asal ngadenge ka beladina teu pernah poho. Imam Syafi'i mah di dieu teh tadi dia pulpen nya mah percis kos tukang bas. Tukang bas dikeuli teh naon? Patlot. Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadenge ngaji seset, asal ngadenge ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh pan wuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkan bagian di Imam Syafi'i. Tak hari aya anu ndek ngalawan ka Imam Syafi'i cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teh kopehna ge pasti nomor 55 sama jelema. So amat sih teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, bener atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan tuh sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara aja saya ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang cikupa. Nu ngaji mah jeung nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangnya lama teh. Ngajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya IIU boro-boro IIU tenda nu gede, boro-boro IIU hotel, boro-boro IIU istana, sangkilang payung bae cepet panas ngeunaheun komo aya sidok di. Wah. Buat IIU. Dok itu naon emang nyawa gitu nyawa.
geus datang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peucing nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan ya Allah emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atiqih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah pokoknya 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat asal aya nu main gaplet aya nu main catur buabat ku cenah aya anu main kartu buabat ku cenah aya nu korupsi bagi dua Jakarta sama kok itu mah henteu ieu mah henteu babat ku cenah ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus jadi lembu cenah kada karan Nazarudin tadi tak ada yus tak ada bangun batu nasi nyarang kagak itu Masya Allah Indonesia barang reformasi jadi kia isi neng mau mengkedasi lagi tambah lelep kia Masya Allah mudah-mudahan ku gagah na bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat mudah amat amin bangun nyantet greget na gitu sekali ini mudah-mudahan waya na bulan Ramadan pejabat tararobat ya Allah mun kadengin kunya na teh mah kadengin ngungkun tanawan cenah Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge ye aduh ya Allah magaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu lain lalagan loba sekali loba dan moal salaman keun ge sanana ge tetep aing ngampura kanyeuna ge aduh tadi ge kadele cepak lain deui lain cepak putih oh iya pasti beungeut lain deui cingeusna ge jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kalau otor gitu bajuna ada balik ke heula atuh pejabat ulah tenang moal budak kumaha budak leutik ye urang seseh diri urang melalui khutbah Kangjeng Nabi urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi tapi teks ceramahna aya urang bacakeun ya ayuhan nas wahai manusia qad azallakum syahrul azimun syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nya terus-terusan teu meunang aya munkarat wah cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himahna sabilillah hayang amat umat kaula teh ya hayang kos kitu tah hayang garagah negakeun agama hayang garagah sabilillahna hayang garagah amar ma'ruf nahi munkar mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar moal aya gereja di urang moal aya komo lamun muih nagagah ieu kan karena pelentak tuntutna muih anu tiheula tanda tangan teh muih tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu apa caknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah penuh Kristen hiji-hiji acan kok atuh aya datangnya na aya nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen anti Yahudi tah nu kudu mah kitu moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh keagamaan ulah ngantep teuy ya moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese deuk negakeun agama teh hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh misal kadel kopehna mancrit we kori berarti serang ya kajen kumaha teh ieu cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta teh budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teh reurang 1000 tahun mana teh hebat memang hebat di jalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa siapa ieu mah pan geus suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus tewanian nyaritakeun bahwa minuman haram tewanian nyaritakeun zina haram tewanian nyaritakeun kredit haram taruhlah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh ngomong tinggal ngomong mabok haram ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok
zina haram, anak zina hambalaya meureun 5-10 tahun mah kaharepna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min karena naon anu amr ma'ruf nahi munkar anu amr ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deureus aya keneh ngomong we di tahun sakieu deureus kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap ngomong ngomong sakumaha kotok jago we meureun jeung kotok biang kotok seuri sih naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi kanjeng Nabi ngarep-ngarep pakuala kanjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absarul umam a'maron wa aqlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang tegakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat beuti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaulana aksarul umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanna saeutik atuh meuli sacara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet tobat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan lailatul qadri khairun min alfi syahr pokona mah asa di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang lailatul qadar mah tetep aya asa tanggal 20 ulah ya ka dituna eta teh khairun min alfi syahr petigan lailatul qadar mah inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min al tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul qadar mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh hiji keur waktu masa antren di masa antren kene geus manggihan lailatul qadar pan urang mah masa antren teh manggihan terang udah dongeng dongeng lailatul qadar ya Allah ya kumaha di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh ka luhur tapi teu kebal plek oh ieu lailatul qadar kahiji nomor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting lailatul qadar mah urang sing hade ya aduh saya lagi kupaing manggihan lailatul qadar juga jam 12 orang wah tak aku budak kudu bakal grogol ieu budak ngarep lailatul qadar nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa manggihan awalna cahaya-cahaya caru ake nomor katilu setahun 2 tahun direk maut bulan Ramadan nayin ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuhu teh dikenyet-kenyetkeun kaget teh pal hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeuleuan lantaran ke ilmu di dapur di dieu teh kamarna ditutupan make anduk terus lempang ke kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu alam teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol nah inget Ramadan terus gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateuy geus aya mudah-mudahan dihampura dosana mudah-mudahan dilegakeun kuburanana janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung hanjeunna jaga di bawah bendera kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Gusti Allah mereka kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang
suari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan orang kabehan bisa menang Lailatul Qadar, walaupun teka dulu ku urang tapi orang bisa kitu aya hirup udang di malaman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi, ja'alallahu siyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawwan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masjid. Saja lemah nudu madeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa, ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha. Lantaran Kanjeng Nabi keramana man taqarraba fi bi khusatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan saja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masiwa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kali. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Udah ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Misalnya zuhur sarua jeung 70 kali di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan was sabru thawabuhu al-jannah. Sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pamajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Dari panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot. Ayo, teu siap dan. Tetep neng, sieun ka Allah ih. Nah, kebal kan ya? Bulan terbalik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa, sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kieu nyawana jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol. Masya Allah, siap dan kene wae. Nah, iya bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muasa. Kesahrul zadi puhur rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi sha'iman kana magfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana magfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh luar biasa loba lain lalang mata kabita jasa sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge ayang beberean teh kami pantu boga teh Kanjeng Nabi walau bisikit tamratit ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran magfirah ieu dzunubi tah eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga 2 siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Masya Allah, ieu mere pangbukaan teh lain letik-letik gajar. Aduh. Urang mah diomong kitu teh ada omong kitu. Asana loba nu mere. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres kabeh mah. Pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah asana ieu loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Udah itu udah aing ieu berusaha aing hayang mere. Masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah, mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa, dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil
Jangan deui keistimewaan wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel na ge dombal da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa? Dari siang bunga bejakeun, ayo geran. 100 juta kemana bungana? Menghitung ke kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin ku. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, mat moal ngambil acan kana kitu silalatu neraka ngambil ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Itulah keistimewaan bulan Ramadan ya. Iyalah ceramah kanjeng Nabi anu puhara mantap qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru sha'in kami tentu boga yang mere pangbukaan qala Rasulullah kanjeng Rasulullah yang telah ya Allah antat rasul manala tamratin syurbatin main badaqat labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aiskan minan nar sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga sarget cai bikin sarget cai boga ngan saukur 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga yang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman sempurna bulan Syaban 30 yes bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina hijriah mah kal ke 30 yes berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya biruyatil hilal fi akiman ra'ahu ningali hilal bagi jelema anu ningalikeun hilal wa in kana fasiqon lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi akiman lam yarahu bi adli syahadah nomor kaopatna bi ikhbari adli riwayah nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teh sah puasana na iyalah urang tunggu informasi badan ru'yat Indonesia kaya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di badan ru'yat tim di Indonesia tinggal tunggu irah yang menurutkan hisab qot'i hitungan falak jatuhna poe naon ieu lamun hitungan epimeris aya hitungan nyukom aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam aya fatur rohul menan. Nah lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tidak ala rakitan kesiamannya. Ayo jangan ngomong tidak arti ini ulang dari bebersih saja bulanan insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55 wama 26 ya bro berarti 7 derajat ya arah hilal 12 54 kacaritakeun lukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat 55 iyalah epimeris Inggris Amerika nyukom jatuhnya yang pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarwabai sulam aya anu 6 derajat aya nu menang 7 derajat nuka kula menangna 8 derajat ki 8 derajat itu 44 sawan 15 daki
15 detik 42 tawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur biasa bulan sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 darjah paling leutik sulam aya nu meunang 6 darjah. Di acara tahun ieu mah irtifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng. Teu barengna lamun pemerintah kasalasakeun blon asana ieu mah ieu. Ru'yatna moal sih geus 6 darjah 7 darjah 8 darjah masih can karu'yat keneh bae. Serahkeun ka rakyat pada ru'yatna kadeuleu ke ge tuh rampung putih ru'yat aing. Kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada. Aduh. Itu badan ru'yat teh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal berapa deui da? Tinggal 7 poe deui Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehatan meh kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan sabulan akada artinya 29 aya nu 30 bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan saliana 29 jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisah bukti ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang seminggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut Kitab Qati. Adapun nurutkeun cek ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat dan ru'yat pemerintah. Jelas dah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nu sok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulama geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah mentak tetep baik di badan ru'yat aya kiai urang Semarang jadinya datang ka dieu ka kula nanya kiai kapan puasa saya mah hari anu hisab ya ini pemerintah mah besok terus gimana tuh terusin aja saya juga mau sama kiai tolong gitu kan. Ya ada main berarti di dalam aja sudah kalau ngomong lagi begitu teman-teman. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tah nu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tah nu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat sih udah enggak usah ngomong. Moal kula. Ayo geus terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Iku aya mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga urang kabehan nikmat turkeun jelema-jelema anu di leluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari samitung sing ade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Da akur asal ke proposal we. Ulah kalau diteluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akurat bae rokok haram teu makruh titik. Ini jadi ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan terus nyana ge di kamar mah ngarokok deh nyana ge tampilin habek gagap jaing mah seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa bae ti kuari gerang mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasa bulan Ramadan nu tadi diceritakeun sehingga urang rindu datangna bulan Ramadan teh asa dek bersih awak teh geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapakena pikeunna masyaallah alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun mah tuh tadi belakang tuh mantep kawinkeun ke urang. Silakan. Ya. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji, beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, akhirat asup kana persyaratan puasa. 2 wa aklun, boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokokna mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beuti aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa keredan. Beragas. Kasilun nikoun minnawi haid. Bersih tina haid wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh mah nya lalaki haid. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor. Kukula ditanya pamajikanna, "Kak, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men." Ya otomatis gue nanya salakina kan. "Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men." Yo, di borgol kau isia. Ya, jadi men naon meren. Masya Allah. Iya, ayah rakyat Wahidin bodoh kene. Gak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men aja mah kaliwatan. Barang ditanya gogola, "Bapak di mana?" "Ciku, Pak." Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Hiji Islam, 2 berangkat, 3 bersih tina haid jeung nifas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan shaum. Nyahoeun kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa nu tadi teh nukeun hisab qati tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna naon kitu ngaranna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah ulama 8 darjah 15 dakiko. Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta naon keur tanggal eta nasional. Tanggal berapa eta? 1 Agustus. Berarti urang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Suruh wujubihi khamsatu asya, syarat wajib puasa 5. Hiji Islam, nomor kedua wa taklifun taklif, nomor katilu itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ieu boga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncak buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing aja moal kuat ieu. Buka ti isuk-isuk roti uduk jeung leupeut atuh ulah sama. Oke, datang ka iraha teu kuatna. Sing adi loba teu kuat cari. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja. Jelema na budeg luar biasa. Hidung koning keker mun tinju jeung Mike Tyson gasana menangnya. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mau ka penyakit mah teu kuat biasa asal lohor bae teu aduh cenah leuleut biasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapak manten ge di akhirat tuh ya paling kana rasa gedeung lah. Tidak nu mata kula diomong gitu beneran nih walin lalagat. Waduh sakit itu gak dampakna. Tapi bebeja aja teu kuat puasa itu percaya aing mah. Aing ditanya aing pamajikan sama 2. Ya. Cabok bisa gua dia. Aing beteng teu kuat anu dihandap tendang terus.
Masya Allah itu kok kudu buat puasa nomor hiji Islam 2 caklik 3 itu kok obat wasihatum sehat nu gering teu kudu puasa nu gering mah teu kudu puasa Allah teh mah panyaeun dia teh ka urang gering teu kudu puasa ulah puasa sehatkeun heula awakna nomor kalimana iqamah teh artina teker ka mamana cicing di mah teker musafir lamun keur musafir urang di dia ada ke Bandung mal puasa masalah dia ke Surabaya masalah cenah ieu mah naik mobil lagi mobil pribadi ieu di jero aja kuat deuk kuat teu Allah sakali mere rusuh we teu deuk puasa ge masalah ngan wajib qada ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh arkanuhu salasah rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat penting unggal penting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal penting teu meunang niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal penting deh niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala eta cukup sakitu minimal atawa irsyad mah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu di Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ulah ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala kriya itu ribut Ramadan jeung ramadhani ributkeun Ramadan jeung ramadhani ngaji henteu katanya ngan KBG jadi bae eta mah urusan maca ieu ngan lamun salah maca teh eta mun salah maca eta mah udah maiban fit taklina nyana teh tercela dalam bahasa aya puasana mah sabae kegedean Ramadan jeung Ramadan ribut di musala datang ka tarawih wanita sakitu geus ditungtun urang ku Nawawi nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri didapatkeun da ramadhani hadhihi jadi ramadhani didapatkeun kana hadhihi sanati lillahi ta'ala geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung ramadhani kuari mah urang akurkeun ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mun anu nanya pada itu mah cenah ramadhani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun kaki uci aya ditampilin ka kaki uci aja nanya ke Ramadan iya tapi mah cerita penting tetap kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan statusna nyana teh teu puasa tetep bae wajib imsak wajib qobo tadi ade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mah tarawih dituntun ku imam nawaitu shauma ghadin adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala imam dia sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ai niatna teu kudu di masjid bae urang ya ke salat isya Allahu akbar aing bisi pohona niat ya bari niat beuna ya jero hate mahal wal qalbu jerate ya bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat disungan ulah diomongkeun jerate diomongkeun mah batal jerate jeung urang hade sunah gadina hate ya dari hate dia deh ke sia mah omong deui sunah gadina jadi tarawih ngopi ingat niat ya nah itu semua gadina jadi dicari urang dicari ya cari daripada pohon di urang teh niat lagi bari ge sahur mah ke besi pohon niat dicari nah itu semua jadi efek pemajikan Noel naon itu Noel lain naon siap enggak siap jima jeung pemajikan pas bejenangan geus inget kan ya kadang ku inju eta abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kitu teh jadi bae yang penting niat nomor kahiji niat penting nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa lain poho mah zakiron mukhtaron wara jahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan kenaon balik di pabrik datang ka imah istirahat diturut saja teh waduh aya urut sahur
Aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambel. Nya geus gideg we kaburu teh moal asup deui ka pabrik. Dikat teh dahar nya. Beres dahar minum nya 2 mok. Ngarokok deui tolong. Beres rokok. Masya Allah. Cak jalan mereka ingin puasa Ramadan. Eta kumaha eta kitu? Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tadi kok kitu teh masalah pohoan. Masalah sah. Takali deui sih ada nu bodoh bapan kok kitu bae ge jadi masalah do pinter ona, nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengeun sah ngan ulah aja siap bebeja poho pada henteu. Geus ngarokok tuh aing poho pada anda, teu tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia ka. Balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur hayang ngongkong. Emang gitu meureun rangdam sok ngangkong bae. Ngongkong. Ye, sekarang tina itu naon yang cucurut naon. Ngongkong. Gegeran bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna udah kakak. Aji naonan kunaon? Naon aja. Beres. Mana? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sih nggak bejangan. Jadi cukup lah lawan aing kikieu ulah bejaan. Aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Kurang dahar fadl Allah. Jima ti urang pohon fadl Allah. Urang sering bae mah fadl Allah. Tah kitu ingat urang dahar batal. Ingat kurang dahar minum batal mun teu inget batal atawa karep sorangan batal kamu dipaksa gitu urang dipaksa dicikeun kita dahar tetep diwawalkeun ku nyana terus teu batal tak kitu teu batal henteu tapi lamun kieu mah ayo sia aya 2 ieu kopi susu roti urang di dia aya tembakan pistol makan kalau enggak makan gua bunuh lu gua tembak lu makan aja dicokot punya nama kalian pakai sama ikhtiar nyokotnya nah itu mah batal tak bener nyana nyokot ka dia tapi lamun sabodonya nabe masih urang mah dia bodohnya nabe geus didaharkeun urang na balem lamun apa batal berarti maksud udah tuh menjalankan batal ulah jalan dijalankeun punya diwawalkeun diasupkeun ai ka jero mah pantaman nerima atuh teh lho eta mah teh pan mungsa teh nerima minuman teu batal tah mah kitu teu batal tah mah tapi lamun nyokot batal calangap ge batal termasukna urang dipaksa titah jima jeung pamajikan atau zina dipaksa ya urang kieu beto diomeh heula pasti teng ja atupan ai hayang mah moal man mau udang ya tapi lamun urang ngendut teu batal dia teu meunang ngendut aing ngaji kok kiamat sih aing dibejakeun salah geus kok kitu bae pati dituna asal ngendut bae saeutik ka dieu batal lamun henteu teu ngendut-ngendut cenah cewek ge bodoh ge batal ge aing ngaji jeung urang lembur kieu doang kok gitulah nomor katiluna shaim nu puasa nah kuari nu wajib qada wajibu ma'al qada'i li shaumi al kafaratul uzma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yawman kamilan bi jima'in taminati min dihil shaum ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa eta nya kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazir nya ka Lampung ka ditu kudu ai kafaratul uzma teh naon kafaratul uzma teh isqu raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin ya Allah ya Rabb berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima mayarah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditazir dihirang atau dipikeun 2 marhalah cerita baheula mah 2 marhalah hese balik ai kuari mah 2 marhalah teh adalah babari di Lampung ka dieu ge babari jasa nu kira-kiranya na isineun kana balik ka mana dipikeun teh ngan ai cek di ditu kitu mah gitulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai poho namun teu pohopan bahaya wajib ma'al qada alin sakri sampi sitati mawadia wajib disertai qada deui
wajib imsak nya kodo dina genep perkara hiji al awalu fi ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailatul fardhi ti pentingna teu niat poho ti pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail fabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep ya kena sahur bae neuleuh jam 3:30 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isbet pae jemna tetep 3:30 ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 tetep kudu imsak status teu puasa wajib kodong ke nanti tinggal deh ke sahur tah jamna bener-bener kena lah ya bener-bener kena cas lah jamna batuna beusi engke kos itu tah jam 3 horenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang puting keneh ternyata geus berang urang minum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi sabana lahu min ramadan nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata orang geus tanggal 1 Ramadan dianggap punya nancang tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qobo nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieu tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing mah kenceng melok ya ka jero ya ka jero tong ka budak leutik ngeum bae kieu kunaon sia ngeum lah inget pararana soreng minum eta ulah ka kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teuing terbanyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert ditarik tadi kena rapi, kena bersih. Di bulan Ramadan mah teu sunah cukup gitu bae. Di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah. Sebenarnya sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah. Eta teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa, batal puasa biridatin ku sebab murtad, jelema puasa murtad batal. Wahidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tada di mabok aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang rapi disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung pemerintahna ya nek diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.